karakeun yang ketemuan kenalan dina Facebook. Mangih kang nu asli. Biasana majong bae tah lamun ketemuan kitu sok gagal. Ieu mah. Kebayang bae lamun ieu nya. Bos. Bos. Woi, Jadi dia. brengsek. Ngutur-ngutur bae. Aja nek naon kitu ka dieu. Aing mah di dieu ya. Di tangan ke ujung kulon pengen. Dia neangan ka ujung kulon. Non kecilok lah. Aing bak mana neangan dia, Bos. Padahal Kenal itu dia. atuh keur diuk. Dia mah eta sok mengganggu aing keur ngahayalan yang sedang hakiki. Ngahayal kunaon gitulah. Si eta si Saro. Oh. Ada di mana kitu? Tunggu neangan dia, Bos. Neangan mek naon? Atuh biasa ulin da kesel mah ge. Dia masuk berbahayakeun ulin aing sababaraha kali katimpu gantar geus nguling. Geus cedera suku aing. Geus coba aing diurutan bae tukang urut, misalah aing ulin jeung dia mah, jangan ngaguling deui. Atuh los teuing. Dia ieu lain aing. Dihemat dia ku aing. Kan sok leluasan. Geus segera dia naik. Ikan Orai hendak. naon tadi asuh dia. Ari eta sok odag sok barang siar neangan aing. Penting hanteu menang duit hanteu aing. Nu aya misalah bae awak aing. Kamari keneh diurut. Los teuing endah ieu. Geus endah ge ku sering mah ruksak awak aing. Gara-gara jeung dia bae. Aing gebrak dicacaplak udah, Bos. Atuh makana dia anu ulah nyeun misalah bae. Misalah ieu ya tulang aing. Lain masalah. Kabeh bae burung misalah jeung masalah ge. Saroba. Intina mah tujuan anak-anak aing. Abatasa jaho dadaro jasa sasodo todo ago pako kalamana wahala aya. Oke. Bagus. Tapi iya tulisan aing. Bagus sih. Oke, dong nama iya. Piraku santri anyar tengah arti nu kiki acan mah. Ini papan tulis dong ge bagus. Kamu Arab. Biang. Keluarkan cik aing ge. Nu aing geus geran di dia mah. Panjang dia. Tuh. Kira tuh mah Ih. kolongo. Oh, Sabar goblok jelema dia. Tuh, keluar deui. Tuh jograun. Aing dulu karak gigi keluar ting tolek kita. Maju. Keluar nu aing ya. Ayo. Pona mah peuting mau tewekeun urang. Kemana? Atuh nganjang. Kemana burung? Ke Baghdad. Nek naon ka Baghdad? Atuh dia nanya kemana? Atuh nganjang lah. Kemana deui? Atuh coba ulah sekeng bae dia mun teu Atuh kubu aing bising ieu gagah hendep. Nek naon teh kana nyusul-nyusul ka dia. Dia malah geus ngariweuhkeun sabenerna mah. Tereh bae misalah di bae ya awak aing. Terus tuh Kuduna peuting urang persiapan. Bila mana aya nu nganjang, urang asupan bae. Ulah dendam, ulah naon ka jelema nu keur ieu kana eta kana aing teh mah ulah teuing. si songong deui nya. Jor teuing. Kege aya batuna. Dia, Bos. Cieun teu kan songong dageun. Kase eta sieun. Aya dia ulin jeung aing sabaraha bulan, sabaraha tahun. Dia ti orok geus ulin jeung aing. Piraku dia teh nyaho. Atuh sieun. Donggal yang mah teluk gegelutan. Goblok. Tadi ya, Bos. Moal bae aing cek aing antepkeun bae, ja sieun sabenerna mah. Pantesan jawanina kaing doangnya. Heeh.
Aing bak ditelekesakeun. Komo aing geus misalah di patah tulang segala naon. Leuwih keneh nu telakasakeun aing daripada dia bae mah. Awak sagede mahoni. Laju Sieun, kan kos kitu ge nya. sieun goblok. Dia mah teh nyahoan. Wah, aing Pane sieun. tadi lemburna ke bae. Lamun bila mana ulah urang mah ulah ngajual. Meuli urang mah ulah ngajual. Bila mana si eta ngajual harga sekian, karak dibeli ku urang. Itu lalahunan. Ameh narohkeun harga heula. Kita Emang paham dia- dianya. Oh, Oh, dasarna ge aing ngomong jeung saha burung di dia. Mere masukan eueuh. Aing nanya teu paham, nu aya ngeun nyuksrukeun awak aing bae. atupan aing yang budak kami sore lah cenah. Kamari sore. Ulin jeung emang kudu paham. Jadi segala bidang dina naon ge, ai ulin jeung aing mah ai hayang jadi balad aing mah kudu nuturkeun, kudu nyaho, kudu paham. Ieu mah heuh goblok teu nyaho. Sarua jeung patung aing ulin jeung patung. Coba geraun dia. Heula ih. Eh, Saing mah dinu aing can asup-asup ya. Ai si Abah ka mana we si Abah? nyaho. Ceng! Bulan! Ceng, bulan. Aduh! Heula kagok. Kagok Bah. Biar dia. Boleh. Naon kitu? Ali ubah. Orang saha Bah? Ampun Abah. Aduh, sok harasa digerokeun keur naon kitu. Kadang kitu Abah mau pangaku gesebat geutis sok lain tutung. Awat Bah. Kersen si Abah mah ya. Aja anak nanya. Atuh iya. Ngajaran iya ya. Aju, urang. Atuh diuk doang. Ayo rokeun ku Abah, ulah sok hese. Ieu mah kudu babaraha kali bae. Geus ngaceng-ceng bae ge. Ulah sok gak katieun. Tetep Abah mah, ieu mah kitu mah. Ulah sakali-kali deh nya. Mun Bah, hampura Bah tadi mah. Heeh. Geus pokona mah kori mah ya. Artikeun ya. Aju eta jeung saya teh, Bang. Sindot kan bisa nanaon Oh, santri sindot. anyar. Bisa-bisa alif burung gitu. Sagala ge kudu ti dasar heula mau langsung bisa. Ulah mohon. Artikeun. Siap. Siap Bah. Wah ieu mah urang belajar ngaji heula. Saberesna belajar ngaji urang kerja bakti. Atulah moyong jeung ceng kudu semangat hirup mah. Duang muncan dahar. Ayo urang mulai bae nya. Ayo. Nan ya. Ini papan tulis dong. Bismillah papan tulis atuh papan tulis iya mah. Atuh bener Bah eta papan tulis. Wah, iya mah papan tulis. Pan abah mah titah maca ge bismillah lain Nah, papan tulis. artikeun polongo. Berarti itu, Ceng. Usun sok melpul nyaho meureun Bah. Atuh mah teh hartikeun dengekeun. Nah ieu coba. Teu nyaho eta Bah naon? Astagfirullah. Dengekeun abah. Bismillahirrohmanirrohim. Coba. Bismillahirroh. Nan teh Bah? Hirohman. Kira aku keur ditalar ku abah ge bisa, ieu teu bisa burung. Pan kamari mah bisa meureun Bah nalar mah. Tuh kira aku ya teu bisa. Aya hati eta mah, Bah. Bismillah doang ya. Bah, selobak belum marahan bae lah. Lahan jauh abah mah keul pugu kira aku teu bisa nu kieu-kieu acan. Bu, kamari mah pan ditalar, Atuh mantap ge artikeun. Geus banggeus ih. Geus burung langsung ka dieu bae urang ya. Kira aku ya tengah arti hiji-hiji teh disambung-sambung ieu mah. Komo eta Bah teu ngarti. Atuh iya naon coba ya? Naon eta Bah? Alif, Alif, ba, ta, teruskeun. atuh teu nyaho Bah. Geus kieu bae burung ai hese mah nya. Dengekeun abahnya, Mun, artikeun ya. Ulah sok kumaha heueuh teu pogo. Eh, Sia deui ngaheuleung bae kunaon? Kan urang ngendeulekeun doang, Bah. Ya, artikeun nya ya. Abatasa jaho dadaroja sasa do doa gopako kalamana wala aya gitu. Coba si Aceng. Ayo dia. aduh. Ulah aduh bismillah heulang. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Atuh coba nu endah, Ceng. Atuh eta ge endah meureun bah. Maniko yang kitu. Bismillahirrahmanirrahim kitu. Kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, da bagus eta lah. Contoh si Atuh, Kiki tah. Pun bah karena kemari meureun bah. Mantap ge. Hayu geura geus lanjut. Abatasa jahaho Dadaroja sasaso dadaroja sasaso doto doa gopalo. Hoi. Kalah ngobrol nu bener. ngobrol di dia. Perhatikeun ya. Ulah sok lalagaan. Keur ngaji mah ulah sok lalagaan. Bah, mohon bah. Ayo geura lanjut. Ayo gerak. Dinaon tadi teh? Atuh puguh. Geus ulang deh ti dia, ulang deh ya. Supaya Iluannya banyak. gampang. Iluan cina gampang. Atuh dasarna gimana kudu nurutan. Oh, guru biar teh tadi sorangan Ulah sok muluk-mulukkeun hulu pamali. Ih, nya. Ayo geus. Nanti ulah kan coba. Nya. Mohon bah, mohon. Kerja bakti urang ieu kaburitan ge. Siap bah. Ayo lanjut. Abatasa jahaho dadaroja sasaso doto doa gopako kalamana waya. Atuh nu harus, Ceng, maneh mah teu jelas. Sakali deh ulangnya deh, maneh cicing. Maju maneh ka dieu nangtung. Ih. Cekal ya, baca, tunjuk ke sorangan. Ayo. Abatasa tuh coba nu pentes ya. Atuh IG betes bah ya. Teu bisa pani maca kieu mah. Atuh mantap ya artikeun. Si Abah mah geus bae ieu. Abatasa Jahaho jahaho dadaroja dadaroja sasaso sasaso doto doa. doto doa. Kumaha mun maneh mah ngacabrak itu nunjukkan nanti dia ya. Atuh kumaha burung Bener bah. Jen, bener ih. Eh, Ka dia geus diuk. Kita di parang satengarti-ngarti. Lanjut kumaha ieu lanjut apa? Ditunda isukan. tunda bae. Lain aja kaburitan ieu lah. Nak kerja bakti pan urang Ditunda bae burung bah. Dia teu bisa. Atuh maneh mah teu bisa bae ieu ti kanan ge. Kumaha burung bah jaga hati meureun. Geus bah ulah pemeran. Pan dia santri anyar mah kieu ja piji ibarat atau kieu. Kitu ge maneh mah teu bodo-bodo amat kitu. Atuh urang eta bodoh ieu. Ngepelat doang. Ih, pan ngagas si Abah mah bah. Oh geus pokona mah ieu mah PR nya jeung maneh ieu mah sorangannya. Oh, Kudu mohon. apal lamun teu apal geura bae ku Abah. Mohon bah. Tilas beung. Ieu kudu apal ieu. Pokona teu make koma. Aja jadi ya. Atuh jadi urang kerja bakti jeburit ieu. Waduh, tenang ge. Oh geus pokona mah nya ieu mah isukan deui bae lanjutkeun deui. Geus pokona mah kuari kerja bakti urang. Hai, siap silakan. Oh geus geura cela bae ke Abah mah nyusul. Nyusulnya Heeh, hampura tadi Abah nu rada kerang saeutik. Abah, jangan naon bah. Allah bae, ieu mah gahan santri anyar kuat buta otakna. Mana nyeri suku deui, neuk ngadek mata awi kalah mata tuur kieu. Bilatungan merejih bae, masa Allah bae heuna. Ieu cobaan hirup. Dasar mah santri galalade. Bakal beak. Duit teu boga ngarok ge henteu lah. Jadi huntu.